Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Balik deui sareng abdi Aulia Mutmainah. Tos kaguruan di SPBU Gunung Sindur Bogor. Seuneu di SPBU Gunung Sindur Bogor, mesin pengisian sareng motor kabakar. Kabakaran lumangsungna di stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Jalan Raya Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Salasa hasilna hiji unit mesin ngecas jeung hiji unit sepeda motor kabakar. Nurutkeun Kapolres Gunung Sindur, Kompol Birman Simanulang, kahuruan ngaruduk hiji pompa bahan bakar jeung hiji unit motor. Numutkeun anjeunna, kajadian dimimita nalika motor rengseng ngeusian suluh. Disangka motorna aya korsleting ngabalurkeun percikan. Henteu aya korban jiwa. Ngan eta SPBU menyebabkan karugian material. Samentara eta urang ngalaksanakan palarian pikeun juragan motor anu kabur sanggeus kajadian. Sakitu beja anu sim kuring didugikeun, pendak deui dina warta selanjutnya.